Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babu nawaqidil wudu. Babu nawaqidil wudu'i ari ieu eta bab mertelakeun tentang pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an naon qala lafad qala parantos nyarios Anas bin Malik kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ilaih kana kaol anu neme. Kana parantos kabuktosan saha ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pirang-pirang sahabatna Rasulullah ala ahdihi di zamanna Kangjeng Nabi yang tadiruna eta ngarantosan itu ashab al-isya kana salat isya hatta tahfiqo dugi ka yen ngalengut naon ruusuhum pirang-pirang mastakana itu ashab thumma yusalluna salajengna naretepan itu ashab wala yatawaddauna barina teu warudu heula itu ashab. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadits saha Abu Dawuda Imam Abu Dawud wasohaha sareng parantos ngasohehkeun hukana itu hadits saha Ad-Daraqutni Imam Daraqutni. Wasluhu bari ari asalna itu hadits fi Muslimin eta tetep aya dina kitab Sahih Imam Muslim. Wa an Aisyah sareng katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha naon qalat lafad qalat parantos nyarios Sayyidah Aisyah Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisin ilaih kana kaol anu neme. Ja'at parantos sumping saha Fatimah bintu Abi Hubaisin anu janten putra istrina Abi Hubais ila nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat teras nyarios itu Fatimah, ya Rasulullah inni imro'atun ustuhadu ilaih kana kaol anu neme. Ya Rasulullah nun Rasulullah ini sayaktosna abdi imro'atun eta hiji istri ustuhadu anu sok kaluar getih istihadoh fala athuru mangka teu suci abdi. Afa adau naha ninggalkeun abdi as-sholata kana salat. Qala ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irkun wa laisa bihaidin ilaih kana dawuhan anu neme. La tekenging kitu hartosna tetep kudu salat. Innama dzalika pastina wungkul ari itu dam nyata getih istihadoh irkun eta getih panyakit walaisa bari sanes itu irkun bihaidin eta tetep getih head. Faida akbalat mangka di mana-mana datang naon haidotuki getih head anjeun fadai mangka kudu ninggalkeun anjeun as-sholata kana salat. Wa ida adbarot jeung di mana-mana saat itu haidoh fagsili mangka kudu adus anjeun angki ti anjeun adama fagsili mangka kudu adus anjeun angki ti anjeun adama kana getih tsumma sholli tuluy kudu salat anjeun. Muttafaqun alaihi ari ieu hadis eta muttafaq alaih. Walil Bukhari sareng eta tetep milik Imam Bukhari. Tsumma tawaddo'i likulli sholatin ari lafad hadits anu neme. Summa tawaddo'i salajengna kudu wudu anjeun likulli sholatin pikeun saban-saban salat. Wa asyara sareng parantos ngisarahan sa Muslimun Imam Muslim ila annahu kana sayaktosna Imam Muslim hadzafa eta ngabuang itu Imam Muslim ha kana itu
lafad hadis amdan kalawan ngahaja. Wa an Ali ibni Abi Thalibin sareng katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios Sayyidina Ali kuntu rajulan madzaan ilaih kana kaul anu neme. Kuntu parantos kabuktosan abdi rajulan eta hiji pameget madzaan anu sering kaluar cai madi. Fa amartu teras marentah abdi al Mikdada ka Mikdad ayas ala kana yen naroskeun Mikdad an nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasala teras naroskeun itu Mikdad hu ka Kangjeng Nabi. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi fihil wudu kana kaul anu neme. Fihi eta tetep dina itu madi al wudu ari wudu. Janten ari dina getih madi mah teu kudu adus, da eta mah hadasna hadas alit ngan tetep kudu wudu. Muttafaqun alaihi ari hadis eta muttafaq alaih. Walafdu sareng ari lafadna lil Bukhari eta tetep milik Imam Bukhari. Wa an Aisyah sareng katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha naon anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi kana qaul anu neme. Anan Nabiya kana sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala eta ngecup Kangjeng Nabi ba'dha nisaihi ka sebagian pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi. Tsumma kharaja salajengna kaluar Kangjeng Nabi ila sholati menuju salat. Walam yatawaddo barina teu wudu heula Kangjeng Nabi. Akhraja parantos ngaluarkeun hu kana itu hadis saha Ahmadu Imam Ahmad. Wa do'afa sareng ngadoifkeun hu kana itu hadis saha Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah sareng katampi ti Abu Hurairah na radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih kana qaul anu neme. Qala parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum ilaih kana qaul anu neme. Idza wajada di mana-mana mendakan saha ahadukum salah sawios ti aranjeun sadaya fi batnihi dina patuanganna itu ahad sayan kana hiji perkara faskala tuluy nyulitkeun itu syai atawa faaskala tuluy ngaragukeun itu syai alaihi ka itu si ahad. Akhraja naha kaluar minhu ti itu si ahad naon sayun hiji perkara amla atawa henteu fala yakhrujanna mangka ulah kaluar sanya-nyana itu si ahad minal masjidi ti masjid hatta yasma'a dogi kayen nguping itu si ahad sautan kana sora au yajida atawa mendakan itu si ahad rihan kana ambe. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Janten tatkala urang ragu-ragu tatkala keur ngetepan nah urang teh hitut henteu tah tatkala urang teu nguping sora atawa tengah ngambe kana bau dalam artian bau hitut mangka teruskeun bae salatna kitu teu kudu wudu deui. Tah tina ieu hadis sok dibuat kaidah fikih nyaeta salah sahiji tina 5 kaidah kubro nyaeta al yakin la yuzalu bisak kayakinan teu leungit gara-gara karagu-raguan. Jadi tatkala urang ragu ieu teh batal encan maka nu diambil nu yakin nyaeta nu ti heula nyaeta suci da urang yakina dina suci ragu sate dina hadas atawa dina rakaat 2 3 maka nu dicanak 2 gitu. Tah jadi kaidah usul fikih nu diambil tina ieu hadis teh nyaeta al yakin la yuzalu bisyak kayakinan teu bisa leungit ku karagu-raguan. Wa an Talq bin Aliin sareng katampi ti Talq bin Ali radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios itu
Tolak bin Ali qala rajulun masastu ilaih kana qaul anu neme. Qala parantos nyarios sa rajulun seorang lelaki masastu zakari kana qaul anu neme. Masastu ngusap abdi zakari kana gagaduhan abdi au qala atawa nyarios ar-rajulu ari lalaki yamasu eta ngusap itu rajul zakarahu kana gagaduhana itu rajul fi sholati dina salat alaihi nah eta tetep wajib pikeun itu si rajul al wudu ari wudu faqala teras ngadauh sa nabiu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la henteu inama huwa pastina wungkul ari zakar bada'atun eta potongan daging minka nu tetep itu bada'ah ti sebagian awak aranjeun. Akhroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa al-hamsatu Imam anu 5 wasoha sareng parantos ngasohehkeun hukana itu hadis sa Ibnu Hibban wa qala sareng nyarios sa Ibnul Madini huwa ahsanu min hadisin busrota kana kaul anu neme huwa ari itu hadis ahsanu eta anu langkung sae min hadisi busrota tibatan hadis busro wa an busrota binti Sofwana sareng katampi ti busroh putri na Sofwan radhiyallahu taala anha naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul man massa dzakarahu falyatawaddo kana kaul anu neme man ari saha jalma masa eta ngusap itu si man dzakarahu kana gagaduhana itu si man falyatawaddo mangga kudu wudu itu si man. Akhroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa al-hamsatu Imam anu 5 wasoha sareng parantos ngasohehkeun hukana itu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban sareng Ibnu Hibban wa qala sareng nyarios sa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari huwa ari itu hadis as-sahhu syai'in eta nu pangsohe-sohena perkara fi hadal babi dina ieu bab nyata dina masalah nah batal henteu ngusap kana zakar. Wa ana Aisyah sareng katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul man asobahu qai'un ilaih kana kaul anu neme man ari saha jalma asoba keunahu ka itu si man naon qai'un utah aw ru'afun atawa getih nu kaluar tina irung aw qolasun atawa getih nu kaluar tina tenggorokan aw madiun atawa madi falyan sorib mangka kudu ngabalir itu si man falyatawaddo tuluy kudu wudu itu si man tumal yabni tuluy neruskeun itu si man ala salatihi kana salatna itu si man wa huwa bari ari itu si man fi dzalika dina itu yabni la yatakallamu eta teu pernah nyarios itu si man. Janten menurut hadis ieu mah tatkala seseorang utah atau keluar getih tina irung atau tina genggerong tah sok salatna eureunkeun tuluy wudu tah lamun si jalma di antara salat ngabatalkeun salat eta jeung wudu teu ngobrol maka teruskeun deui salatna teu kudu dibalikan deui ti mimiti. Akhroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ibnu Majah wa dha'afa sareng ngadoifkeun hukana itu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa ghairuhu sareng salianti Imam Ahmad. Wa an Jabir ibni Samurah sareng katampi ti Jabir putra pamagetna Samurah radhiyallahu taala an naon anna rajulan saektosna hiji pamaget salah eta naroskeun itu rajul annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumil ghanam kana pertanyaan anu neme atawaddu nah wudu abdi min luhumil ghanami tina lantaran pirang-pirang daging me. Qala ngadauh Kangjeng Nabi insita kana lapad insita upami karep anjeun. Qala nyarios itu si jalma tawaddu nah wudu abdi min luhumil ibili tina lantaran pirang-pirang daging onta.
qala ngadauh Kangjeng Nabi na'am muhun akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa muslimun imam muslim. Tah ieu hadis teh nandakeun mustahab atawa disunatkeunana wudu tatkala sabada nuang daging onta. Wa an Abi Hurairah sareng katampi ti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an non qala lafad qala parantos nyarios Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih kana qaul anu neme qala parantos ngadawuh sa Nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man gosala maitan ilaih kana qaul anu neme man ari saha jalma gosala eta ngamandian si man mayitan ka mayit fal yagtasil mangga kudu adus itu si man wa man sang ari saha jalma hamala eta mangul itu si man huka itu si mayit fal yatawaddo mangka kudu wudu itu si man akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa Nasai sareng Imam An-Nasai wa Tirmidzi sareng Imam At-Tirmidzi wa hasana sareng parantos ngahasankeun Imam At-Tirmidzi hukana itu hadis. Wa qala sareng nyarios Ahmadu Imam Ahmad la yasihu teu aya anu sahih fi hadal babi dina ieu bab naon syai'un hiji perkara eusina sae teh hadis. Jadi cek Imam Ahmad mah dina masalah mangul mayit atawa ngamandian mayit diwajibkeun wudu jeung adus tah eta hadis teh teu aya nu sahih. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin sareng katampi ti Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma naon anna fil kitabi saektosna eta tetep dina kitab alladzi anu kataba nulis hukana itu ladzi sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin pikeun Amr bin Hazm allayamassa kana yen teu nyabak Al-Qur'an kana Al-Qur'an ila tohirun kecuali jalma anu suci. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Malikun Imam Malik mursalan barina hadis mursal. Wawasola jeung geus ngausulkeun hukana itu hadis An-Nasai Imam An-Nasai wa Ibnu Hibban jeung Imam Ibnu Hibban. Wa huwa bari ari itu hadis maklulun eta anu dimaklul. Wa an Aisyah sareng katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha naon qolat parantos nyarios Sayyidah Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih kana qaul anu neme kana parantos kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkuru eta eling Rasul Allah ka Gusti Allah ala kulli ahyanihi dina saban-saban pirang-pirang waktuna Rasul. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim wa allaqa jeung geus nalek hukana itu hadis sa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa an Anas bin Malikin sareng katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala an naon anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama eta dibekam Kangjeng Nabi wasala sareng tepan Kangjeng Nabi walam yatawaddo barina henteu wudu Kangjeng Nabi. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ad-Daraqutni Imam Daraqutni walayana jeung geus ngadoibkeun Imam Daraqutni hukana itu hadis. Wa an Muawiyah sareng katampi ti Muawiyah radhiyallahu taala an non qala lafad qala nyarios Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qaulan me qala parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika usahi ilaih kana qaul anu neme al ainu ari soca wika usahi eta talina dubur faidana mac mangka di mana-mana kulem naon al ainani dua soca istatlaqo mangka lepas naon al wika talina
rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa Tabrani jeung Imam At-Tabrani wa zada jeung nambahan Imam Tabrani wa man nama falyatawado kana lafad hadis anu neme wa man jeung ari sajalma nama eta kulem itu siman falyatawado mangka kudu wudu itu siman wa hadhihi sareng ari ieu akwal nyata wa man nama falyatawado aziyadatu eta tambahan fi hadzal hadits dina ieu hadis inda Abi Daud mungguh Imam Abu Daud min hadisi Aliyin ti hadis Sayyidina Ali duna qolihi tanpa ngucapkeun lapadna hadis istatlaqa alwika'u tegasna qaul istatlaqa alwika'u wa fi kilal isnadaini jeung eta tetep dina dua sanad dhafun ari kalemahan wali Abi Daud sareng eta tetep pikeun Abu Daud ayadon kalawan deui an Ibni Abbasin katampi ti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an bari hadis marfu innamal wudu'u ilaih ari kaol anu neme innamal wudu'u pastina wungkul ari wudu alaman eta tetep kewajiban jalma nama gesare itu man mutajian barina anu nyarane wa fi isnadihi jeung eta tetep dina isnadna itu hadis dhafun ari kalemahan wa an Ibni Abbasin sareng katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul yati ahadakum syaitanu ilaih kana kaul anu neme yati bakal datang ahadakum ka salah sahiji ti aranjeun sadaya saha syaitanu setan fi sholatihi dina salatna itu ad fa yang fukhu tuluy niup itu setan fi maq'adatihi di tempat diukna itu si ahad fayukhayyilu tuluy merehayalan itu setan ilaihi ka itu si ahad annahu kana sayaktosna itu si ahad ahdatsa eta geus hadas walam yuhdis barina teu hadas itu si ahad fa idza wajada mangka di mana-mana manggihan itu si ahad dalika kana itu mazkur fala yang sorib mangka ulah ngabalieur itu si ahad hatta yasma'a dugi kayen nguping itu si ahad sautan kana sora au yajida atawa manggihan itu si ahad rihan kana ambe akhraja parantos ngaluarkeun kana itu hadis sa al-Bazaru Imam al-Bazar wa asluhu bari ari asalna itu hadis fi sahihaini eta tetep dina Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Zaidin tina sebagian hadisna Abdullah bin Zaid wali muslimin sareng eta tetep milik Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nahwuhu ari misilna itu hadis walil Hakimi sareng eta tetep pikeun Imam Hakim an Abi Sa'idin katampi ti Abu Sa'id marfu'an kalawan marfu idza jaa ahadakum syaitanu ari lafad anu neme idza jaa di mana-mana datang ahadakum ka salah sahiji ti aranjeun sadaya saha syaitanu setan faqala tuluy ngobrol itu si setan innaka ahdatsa fal kana kaul anu neme innaka sayaktosna anjeun ahdatsa eta geus hadas anjeun fal yaqul mangka kudu ngucapkeun itu si ahad kadzabta kana kadzabta geus bohong sia setan wa akhraja jeung geus ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban kadzalika nya kitu deui bilafdi falyaqul fi nafsihi kalawan lafad falyaqul fi nafsihi falyaqul mangka kudu ngucap itu si ahad fi nafsihi dina dirina itu si ahad dina hatena itu si ahad tah ieu hadis sami jeung hadis nu tadi nyata asalna kaidah fikih anu kubro nyaeta al yakin la yuzalu bisyak keyakinan teu bisa dileungitkeun ku karagu-raguan babu adabi qadail hajati ilaih wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.